Satu kudu dijelaskan ku ari tobat anu bakal diterima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna, korupsi misalna. Nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji ji embung we teu aya boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek geus bener teu aya hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadam ala fa'liha bima mabok kaduhung migawe maksiat geus kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abdi ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceuri kaduh baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhnya ku hari teh cerik godaan haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kali timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduh jasa cerik lain didongeng-dongeng cerik kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar ku urang tibaleg ka dieu emang teu kagambar kalakuan-kalakuan urang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh kaduh gambarkeun di jero ati ilah calon surga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua. Nomor katiluna al-azwal tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal beres. Nomor kaopat alhamdulillahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain neangan ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tawakos itu belempeuh ngaranna tah
sia kan biasana sok mawa jablay bae ku aing kadang cici kupak suka panggil sia eta kok sia mah kuari henteu atuh kuari teu kumaha atuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pendagang limbah ku kumaha ge ku aing kabeuli kuari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tamah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tamah nu kos kitu mah Aisyah kieu masuk nama jablay bae aing pan nyaho beus kieu mah kalerti kidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kunaon bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wao bae teu daek jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tamah nu kos kitu mah tamat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu sia keur ieu mah mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ku aing teu hayang aing haram hayang nu buat ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh hayang haram ya jangkung gede orang Mesir hayang aing mah geus kitu aing nu hideung jadi orang negro teu hayang komo kanu hideung aing mah bukan deuk hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah aing mah menang ridho Allah aing tobat ka aya eta bener coba bawakeun ke urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya Ji, ceknya lumayan. Oke, we ya. Masih kena di toilan kene mah goblok teman tuh kos gitu. Tobat teu opat karak ada itu. Jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun gaban oh mah tobat. Wali deui tobat ada jeri. Wah sakampung nyaut kabeh. Borosot we kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tamah kos kitu mah aduh eta mah teh tamah ngaranna tobat sambal betul lada giliran we jengkol deui ngadahar deui bae Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat teh aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takum tarah ka'annahu Islam iman Islam kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jauh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kan geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun
tobatan kurang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu teh batu jeung masing-masing teu meunang di deuleu jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu diarep jeung di tukang LTP teh beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada eta ngaran nang tangan teh kos kitu ngaranna tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek deuleu nah si hade mata si hade ceuli kade irung kade lisan kade leungeun rugap-ragap kade lengkah zahir di samping eta wuduna nu bener salat nu bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kuari urusanana urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun sagala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggal aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu aya nya dunia na gembungin ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dahar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah deja ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ieu teh loba keneh geus kana ditu loba keneh. Aduh, lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul. Je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, masyaallah. Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang.
maksudnya iya ti mah bersyariat we boga anak pamajikan urang diberi rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ka sapret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam enak aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa ieu mah menit nginjem kadanan menta mah tah aya di aing ka karak eta bae katarima 10 juta bawa los Gus cak pemajikanana teh atau cak anakna pak kok dikasih aja ya atuh saya gitu Bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahanna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah Wari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga kayakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah na ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarak perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudag di peting barang udang poek dekat cai anu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kuntianak bae teu berani tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa negarana encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti sallallahu alaihi wasallam nu Gusti tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asli amis peuheur pahit rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu leumes ieu teh nu Gusti rarasaan teh leumpang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh
Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi. Padahal memata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cili abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Ami harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajujanna nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan sahampura Gusti be mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang cerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang cerikan dosa encan urang urang paling ejeuk ceurik aja ku bisa kurang ceurik sedih aku anak kelomaan ada kelebaran itu bukan duit makanya ngikeren ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar bidana gua nu kitu dijengcerikan goblok beneran tak urang mah cerik teh nu kitu jadi kurang aja cerik karung di bawah batur bagian di bawah ku batur na bedu nyaho ke bagian untung masih terus bebeja goblok urang teh pernah ciri-ciri satu rahat tara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu akbar beres ya Allah Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat meureunana abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa
bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit tinu dosa abdi tapi Gusti bahkan maha hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala meureunna teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh atuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi negarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunana duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi Kapolres rumah tak pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kababawa ka akhirat tapi mun teh mah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik dia menjadi polisi lain cerik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam juga siap lagi saya goblok dikira eureuna meureun teu budak iraha tobatna sok tobat eta ibunda masyaallah